Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jawara leuweung larangan. Ayeuna bagian anu ka 5 walasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Abah Supriyatna en Sabah ti Palihan Sumedang. Kangge Bah Supriyatna ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan. Arehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh supados teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng jawara leuweung larangan bagean anu ka 15. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Saban gunung geus kaapruk, leuweung gerot geus kalarung, tegal-tegal geus kasorang. Akhirna jog jang uar anjog oge kalembur nenggeng. Anu mimiti panggih jeung jang uar teh Mang Endil tatanggana Mang Tarmin anu imahna tonggoheun tampian pamandian leuwih hieum teh. Sampurasun ieu teh Mang Endil teh kitu cek jang uar bari tuluy ngadeukeutan Mang Endil anu keur nyirat awi pinyirueun. Rampes nya jang ari ujang teh saha jeung nu ti mana teh ieu teh jang, cek Mang Endil tayohna mah geus poho deui meureun ka jang uar. Kuring war salimang minantuna Bah Sutarma Saritea. Walon jang uar bari terus ngajak sasalaman. Daek ku geleset aduh tapi kalinglap kieu ieu amang jang tuda oge eta buukna nepi ka panjang kitu samet cangkeng. Indung sia cika dieu ka dieu aya jang uar bari sakalian tah mawa cihaneut jeung eta cukup cunan cukapas teh teang di goah gerage asak meureun bawa ka dieu, cek Mang Endil bari tuluy ngagentraan bisur lem pamajikanana. Aya saha Bapak sia? Dedengean teh aya si kohar. Lah, kan bae atuh si kohar-kohar wae make kudu disuguhan sagala. Ditanyokot we sorangan hayang nginum mah. Yo di dapur caina. Cek bisur lem. Tayoh nama manehna salah denge. Samarukna si kohar budak angon munding wakil daska nu datang teh.
si kohar manehna ieu aya Jang Uar Salim salakina nyiwati teh anakna Kang Sutar Bisari. Cek Mang Endil sorana ngahaja dibedaskeun. Hah? Baru aya Jang Uar minantuna Aceuk Sari kelak itu dagoan Bapak sia kami keur dikutang heula jeung ieu nengan cangcut teu kapanggi-panggi. Cek Bisurlem nembalan di jero imah kawasna bae memang nya manehna teh keur makekeun kutang heula da puguh karek balik ti tampian leuwih ieu. Keun wae lah Mang tu kudu ripuh-ripuh nyokot cai sagala da geus manggih nginum kuring mah bieu di sumur lebak. Kumaha Mang calageur si Abah jeung si Emak Uing di kaler? Cek Jang Uar mimiti nanyakeun kaayaan metohana. Calageur Jang, ari Jang Uar geuning sesoranganan wae atuh datang teh. Ari nyiwatina teu milu, cager ari nyiwati Jang. Cek Mang Endil ngawalon pananya Jang Uar bari ditungtungan ku nanyakeun Nyi Maswati. Baru pamajikan Uing eueuh di imah kitu mah? Jang Uar katara paromanana kaget pacampur jeung hariwang. Har, apaan ti bareto oge can balik ka lembur nyiwati teh ujang. Apanan barang mangkatna oge jeung Jang Uar bareto teh. Ih, sok kumaha wae ujang mah cager Jang. Cek Bisurlem nu karek kaluar napanto tukang milu mairan kalayan terus solongkrong ngajak sasalaman bari nanya ka Jang Uar Salim. Cager Uing mah bi atuh jadi mun kitu mah pamajikan Uing teh masih di ditu keneh atunya. Meh we Jang Uar nyebut guha watu sirap nu salila ieu dirusiahkeun. Di ditu teh di ditu di mana Jang? Cek Mang Endil nanyakeun ihwal Nyi Maswati. Nya duh panjang lalakonna Mamang. Hayu tuh urang ka kaler we Mang. Bi hayu bi Cek Jang Uar bari jung cengkat tina diukna tina amben paluku. Laju ngajak sasalaman ka Mang Endil oge ka Bisurlem. Nu satras nama Jang Uar ngaleos. Rek muru ka imah kolot mitohana nyatana Mang Sutar jeung Bisari. Saleosna Jang Uar, Mang Endil jeung Bisurlem meuni carolohok. Ti miti ngaleosna Jang Uar. Nepi ka teu katembong deui sanggeus Jang Uar mengkol ka sisi pager kebon cauna Ki Sudarim. Sedengkeun Jang Uar harita leumpang teu lila oge nepi oge kaburuan imah mitohana. Kabeneran deui harita teh boh Mang Sutar, boh Bisari geus araya di imah karek baralik kuli bebedug ngarek-rek lahan pihumaeun ngarek-rek lahan pihumaeun anu RT atna. Sampurasun mah bah cek Jang Uar uluk salam. Rampes saha ieu kulama keur di dapur ka dieu we ka tukang. Cek Mang Sutar nembalan ti dapur bari tuluy nyorolokeun lawang dapurna ka gigir. Lawang anu dijieun tina bilik harita muka barang lol sirah Mang Sutar ngelol breh aya jalma anu buukna jabrig samet cangkeng. Atuh Mang Sutar teh sirahna ngahlok deui ka jero dapur bari tuluy meundeutkeun deui panto. Sieunneun kawas nama Mang Sutar teh pedah nenjo aya lalaki jabrig tur kimbal kayanana. Eueuh bah geuning make ditutupkeun deui atuh lawangna bah. Gancangan buka deui bah. Sakieu Uing laparna hayang dahar bah. Cek Jang Uar. Mang Sutar jeung Bisari mani pating rarenjak. Barang ngadenge nu di luar nyarita kitu teh. Maranehna asa teu bireuk deui kana sora Jang Uar. Abahna eta geuning sora si Kujang Jang Uar. Kujang, Nyai. Hayu atuh, bapana buka deui eta panto teh. Cek Bisari bari tuluy muru panto. Tuluy eta panto teh disorolokeun deui, dibuka deui ku Bisari. Nyai, Kujang. Ih, namana si Nyaina Kujang?
Cek Bisari jol nanyakeun Nyi Maswati wae ka Jang Uar. Kek mak uing lapar mang ieu teh mak hayang dahar heula. Kewe nanyakeun pamajikan uing nu geulis mah nya anu demplu. Bah, ih eta abah kalang ngahulang kitu geuning bah, cager bah. Cager Jang. Geuning teu jeung si Nyai atuh. Kumaha Ujang jeung si Nyai calager. Cek Mang Sutar ngawalon bari terus nanyakeun kaayaan anakna. Can ngejo Sujang, majeng bapak manehna oge karek narepi pisan ka imah. Mun tas kuli di jami Mang Atma. Arikeun bae kejo mah ketang enjung aya sacanggemeun mah. Kadi we nyebeuhkeun mah urang ngisikan heula. Cek Bisari kituna teh bari ngasongkeun boboko sangu ka hareupeun Jang Uar anu geus mieulaan sila dina bang barung dapur. Coba piringna mak menta tarasi we jeung cengek. Kieu ye bah mak lalampahan uing jeung si Nyai teh. Jang Uar harita ngamitian ngadongengkeun lalampahan dirina. Timiti bisa tepung jeung Uyut Capung tug nepi ka Nyi Maswati nu dititipkeun ku Uyut Capung ka Nyi Ratu Ajar Sakti nu ngageugeuh di Guha Watu Sirap. Samala perkara Nyi Maswati jeung Jang Uar anu teu meunang papanggih salila 8 tahun oge dicaritakeun. Tah kitu lalakon uing jeung si Nyai teh mah bah. Jadi uing teh can pernah tepung deui geus meh 8 tahun. Cek Jang Uar mungkas caritanana barang jeung beakna sangu nu tina piring. Atuh nah lain tanyakeun heula ka Nyi Ratu memeh balik teh atuh Jang. Buat teuing aya keneh di Batu Sirap atawa mun nya geus teu di Gua deui tuluy ka mana kitu eta si Nyai teh Jang. Cek Mang Sutar kawas nu mangloh jeung nganaha-naha ka minantuna nya ka Jang Uar. Kujang lain paluruh mah sing puguh atuh. Bet mentingkeun balik sesoranganan. Sarua Bisari oge kawas nu mangloh ka minantuna. Ari mah abah apaan geus eta oge ditanyakeun ka Uyut Capung. Mantak uing sina balik oge ku Uyut Capung. Pada cek Uyut Capung cenah si Nyai mah geus ti heula. Tapi da boh Nyi Ratu boh Uyut boh uing oge pada nyangka yen si Nyai teh pasti geus balik ka lembur. Heuh ka imah maksud uing teh mah bah. Walon Jang Uar kituna teh bari kukumbah leungeun nu bau tarasi kurut dahar. Dina kayan kitu di emper hareup aya nu pupuntenan sing horeng teh Mang Oyo jeung RT Atma nu daratang ka imah Mang Sutar. Maranehna meunang beja ti Bisurlem. Cenah Jang Uar geus aya balik ka imahna. Tepungna Mang Oyo oge RT Atma jeung Bisurlem teh basa maranehna keur pada balanja di warung Bi Ipio. Punten, Cuk, Acuk, Sampurasun, punten, Kang Sutar. Cek RT Atma ngagentraan Bisari jeung Mang Sutar bari pupuntenan. Keke sora Mang Atma amang maneh eta teh Kujang. Hayu atuh urang parina diukna ka tepas hareup. Cek Bisari kalayan terus sararea carangkat tina diukna. Lajula leumpang patutur-tutur jalan tengah imah panggung. Sora nu ngalengkah bari nincak palupuh imah, sorana kadenge ting rarekot. Pating krayak atra kadengena kuno di luar anu narangtung di jero emper imah. Harita panto disurungkeun ti jero, brai pantona muka. Nu di jero imah barijil, laju bruk-brek dariuk ditepas, naluhur palupuh anu geus herang. Hiap arungah, wayahna we teu diamparan samak-samak acan ieu teh nya. Puguh boga samak hiji oge, beak dibeleuman dipake ngubaran kaligata. Cek Mang Sutar nita arunggah ka tepas imahna. Cager Jang Uar,
Duh, eta buuk menujiga katua di wae lawas temen barat tahun jang ninggalkeun lembur nang geng teh mana nyiwatina cek RT Atma. cager uing mamang RT nya eta pugu uing oge sasat keur bingung ari ditanya soal pamajikan mah da panyangka uing mah pamajikan uing teh geus balik ti heula ka imah. Pak RT Walonjang Uar. Apaan bareto teh mangkatna babarengan jeung nyiwati lain ujang teh cikan kumaha ieu teh kumaha jelaskeun jang aya kaharti ku sararea. Mang Oyo milu mairan ku kalimah anu negrakeun rasa kaheranan. Kieu atuh Mang Rete oge uyut ku uing urang terangkeun nya. Tapi sama meh uing terangkeun, uing rek nanya heula ka Uyut Oyo ye. Cek Jang Uar, ayeuna mah nyebutna Uyut ka Mang Oyo teh nyebut Mamang. Kelaanan nanaunan ari Jang Uar ka Mamang teh make jeung nyebut Uyut sagala. Jeung rek nanyakeun naon di ka Mamang jang. Cek Mang Oyo, nyaritana bari nembongkeun paroman anu heran. Dadah Jang Uar ujug-ujug nyebut Uyut ka manehna. Nu matak nu mawi hulu botak katinggang awi Mang. Jawab heula pertanyaan uing Yut. Ari Uyut wawu teu jeung Uyut capung jeung deui ari Uyut Oyo pernah kumaha ka Gusti Ratu Ajar Sakti anu ngagegeh guha watu sirap leuweung larangan. Tah mun Uyut Oyo percaya ka uing salila 8 tahun teh uing mah cicing saimah jeung Uyut capung di Gunung Kuda. Sedangkan pamajikan uing mah Nyi Maswati dititipkeun ku Uyut capung teh ka Nyi Ajar Sakti di Guha Watu Sirap. Tah kieu lalakon anu satuluyna mah Yut. Ngan uingna hayang cikopi heula ye Yut. Kitu ceuk Jang Uar nerangkeun jujutan lalakon manehna jeung Nyi Maswati salila 8 tahun. Ngan palebah Jang Uar nyarita hayang cikopi heula, manehna bari ngareret ka mitohana nya ka Bisari. Atuh Bisari teh hudang tina diuk emok cabokna. Pok Bisari nyarita. Nya poho deui ku Jang bapana. Can nyoguan cai-cai acan ka semah teh. Ke atunya urang nyieun cikopi heula, da caina mah panas keneh. Seengna nagowe ti isuk oge teu diangkat-angkat. Kitu ceuk Bisari. Bari terus asup ka jero imah rek muru ka dapur nyiuk cai panas dina seeng. Tekung silila Bisari geus norojol deui datang bari nanggeui lampedang anu dicongceloan ku 4 gelas cikopi hideung. Katara eta cikopi teh haseupna mending ngebul. Laju ditunda di hareupeun masing-masing anu dariuk bari sarila. Tah ningan cikopi teh. Hayo Yut Mang, Abah oge gerang ngopi heula Abah. Emeh teu boga kasakit urat murungkut. Cek Jang Uar ngarongkong gelas cikopi anu panas keneh. Laju disiripit nginumna. Disuruput mah panas pisan caina oge. Jang, sing horeng urang teh deket-deket anak taleusnya. Uyut oge teu nyangka bakal patepung jeung Jang Uar sasat incuna Kiwarya. Ari Kiwarya teh murid si Capung, sedangkan ari si Capung pan sarua jeung Uyut. Mina kadulur sapaguron ti Nyi Ratu Ajar Sakti. Jadi mun kitu mah juraganku Argawira oge perlu dibere nyaho. Yen Jang Uar teh incuna Kiwarya. Da kula oge nyaho yen juraganku Argawira ge tuluy si Karta jeung Kiwarya teh pan muridna si Capung. Nyaan teu nyana sacongobuk oge. Kula bakal panggih jeung buyut kula nya hidup sujang. Cek Mang Oyo nyana mah semu bungah dina cacaritana. Ari Mang Sutar jeung Bisari kitu deui RT Atma. Tiluanana ukur ngaregepkeun kana obrolan Mang Oyo jeung Jang Uar. Marehna oge teu nyangka horeng Mang Oyo jeung juragan Kuwu Argawira oge akina Jang Uar teh lain jalma jore-jore
tapi jelas kabehna oge jawara wungkul. Si Karta oge eta teh sarua muridna si Capung. Ngan bae si Karta mah bisa ngamusuhan ka juragan ku Arga teh. Pedah Nyi Kartika Sari garwana juragan ku Arga teu kapimilih. Teu kapiduriat ku si Karta teh. Nya, kula oge nyaho lalakon kitu teh ti si Capung baheula. Si Capung kungsi ngadongengkeun riwayat tilu muridna. Sedangkeun bisana kiwarya nepi ka namasing pati sabenerna eta teh pagawean si Karta. Si Karta minta bantuan ka lanceukna nu aya di lemah dhuwur si Sarnewi. Si Sarnewi teh musuh bebuyutan kula eta teh Sujang. Tah kitu bisi hayang nyaho mah jeung war. Ngadenge caritaan kitu timang oyo jang war lain deui nafsuna. Daun celina katara semu beureum. Manehna jadi nyaho yen akina teh sing horeng binasana alatan ku pamolahna juragan Karta. Kumaha atuh lamun urang sararea urang nepungan ka Pakuwu be ayeuna kene urang pentak kamandang ti Pakuwu kudu kumaha alusna sangkan caina herang laukna beunang jeung deui eta panan nyiwati oge kudu buru-buru kapanggih di mana ayeuna ayana. Da kangaranan jalma mah leutik ringkang gede bugang. Moal nya urang rek cicing wae mah. Cek RT Atma akhirna mengajak babarengan pikeun nepungan ka Kuwu Argawira. Nya atuh hayulah emeh buru-buru tuntas karunya ka tukang ngadongengna geus pusingeun mikir jalan lalakon urang. Abah edeuk milu moal bah ka Pakuwu Arga. Cek Jangwar bari ngareret ka Mang Sutar. Nya hayu mana mah eta we nya asak-asak ngejona ke balik ti Pakuwu si Kujang sina dahar seubeuh. Pan tadi macan sebeuheun karek manggih kejo sacomot. Hitu ge daharna ti Bangjeng beuleum tarasi. Aya tuh bisi beurang manten ayo. Atuh bring nu opatan teh ngabring ninggalkeun imah Mang Sutar rek ngajugjug ka imahna juragan Kuwu Argawira. Teu kacatur lila di jalana samalah obrolan nu awal oge teu dicaturkeun di dieu. Ngan samet tengah obrolan weh nu rek dipedar teh. Kieu caritana. Kadenge harita Kuwu Argawira keur nyarita. Oh, jadi atuh nyiwati teh can puguh dumukna ayeuna teh meunannya. Ari kitu mah kula oge milu mang hariwangkeun, milu mang melangkeun kana nasibna nyiwati ayeuna. Akhirnya mewe poho kumaha RT geus dihaneutkeun deui geus dihangkeutkeun deui eta ronda teh. Cek Kuwu Arga bari terus nanyakeun soal ronda. Atos Pak samalih mah sadayana warga Nanggeng oge tos diwartosan perkawis Pak Ulis Carwita di lemburan Cadipa anu kagarongan teh. Nya Pakuwu sadayana warga oge nyangkina ka Santanu katut baladna anu ngagarong bemina Pak Ulis Carwita teh Pak. Walon RT Atma nyaritana dituluykeun kana perkara juru tulis Carwita nu kagarongan teh di lembur Dipa. Marukna batur teh moal nyangka kaki Santanu dapeda eta apan juru tulis Carwita teh masih barayana si Karta. Si Santanu balik deh kan obrolan tadi ari ceuk pamanggih kula mah coba Nyimas Wati teh paluru heula ka Ciseuti bisi ieu mah bisi Nyiwati balikna ka Ciseuti jeung bisi Nyiwati teh boga anggapan yen Jang Uwar balikna ka Ciseuti ngalongok ninina. Nya saha poho deui pamajikan kiwarya teh Jang sangaranna teh Jang Uwar. Cek Kuwu Arga nanya ka Jang Uwar.
Nini uing mah majum sih pakubu. Walon Jang Uar. Tah nya eta bisi nyiwati teh balikna terus hayang panggih jeung Nini Jumsi. Ieu mah numutkeun pamanggih kula be. Taya baya namun seug dicoba heula teang ka Ciseuti. Tapi Jang Uar kadituna ulah sosoranganan euy. Alus nama dibaturan ku Uyut Oyo jeung anak kula Ki Supardi. Duh hampura kula oge ka Uyut Oyo. Salila puluhan tahun Uyut jadi warga Nenggeng, warga kula. Tapi kula teu apal kana kasang tukang Uyut salaku dulur guru kula nya Uyut capung di Gunung Kuda. Sakali deui kula menta dihampura ku culangung na kula kanu jadi kolot Uyut. Kitu ceku Arga. Nu satuluyna minta hampura ka Mang Oyo. Nya sawangsulna Uyut oge sajangan nuhunkeun ka pangapunten ti juragan. Rumaos Uyut teu bruk-brak dikawitna keneh. Sakawitna mah manawi teh atuh da moal kieu jantenna. Ayeuna mah kapalang Rusia jeung kedok Uyut kabuka. Uyut saja teras ngaping kanu janten Buyut Uar we. Sawios Uyut we anu ngarencangan Jang Uar ka Ciseuti mah juragan. Cuk Uyut capuk, cuk Uyut Oyo anggar nyebut juragan basana teh ka kubu Arga Wira teh. Ih ampun paralun Uyut. Ayeuna mah tuh kudu make kecap juragan nanaon atuh. Rahwe kawas nulian kakula mah cukup nyebut kubu bebe Uyut. Ah wios da basa mah teu kedah meser. Mangga atuh juragan kula saja amitan we bade jajab Jang Uar teh. Tapi ka Ciseutina mah paling oge engkin we pasusubuh. Ayeuna Uyut mah bade ngiring ngarep we heula di bumina Jang Sutar. Ceuk Mang Oyo. Kelaanan atuh urang teang heula anak kula nanya. Ceku Arga bari tuluy ngaleos jalan dapur. Terus keluar tina panto dapur rek ngabejan anakna anu ngaran Supardi. Harita teh cep Supardi kasampak keur latihan dina ilmu kanuragan. Ilmu nu diajarkeun ku kubu Arga teh hampir geus kacangking kabeh ku cep Supardi. Pardi turun heula. Amaya perlu ye turun. Cukup Arga ngagupayan kaluhur nyalukan anakna anu keur luncatan dina barang bang kawung dina dahan jingjing kana dahan-dahan nu sejena. Cepardi teu kaleket Siut ku ajeleng. mahena luncat tina barang bang kawung kahandap ka hareupeun bapana. Pamiarsa kaum dangu sadayana. Gancangna carita abong kene sakokocoran tina pangaweruhna Jang Uar, Mang Oyo, oge cep Supardi. Basa tiluanana ninggalkeun lembur Nenggeng teh rek ngajugjug lembur Ciseuti teh. Arinyana ngagunakeun elmu nu sarua nyaeta ajian Kidang Kancana. Tilu jirim lumpat ngabelesat lir ibarat hidang mabur. Mun ku panenjo biasa mah moal katara jasad badagna, moal ka ciri jirimna. Ukur pating corelat kalangkangna, lir ibarat kalangkang heulang anu kokolebatan dina sela-sela kakayon jeung tagalan eurih anu kasorang ku tilu jirim. Jang War Salim, Cepardi katut Mang Oyo, metu alas manjing Tegal. Nu disorang di arah lempeng nawe ka tempat anu dituju nyaeta lembur Ciseuti. Kawas taya nu kacape tiluanana ukur pating rong heap sakedeung sanggeus narepi ka sisian lembur Ciseuti. Lamun teh mah ku leumpang jalma biasa kuduna mah lalampahan Nenggeng Ciseuti teh meakeun waktu 5 poe 5 peuting. Tapi ari ku arinya nama ukur meakeun waktu nu teu leuwih ti 2 jam. Ngan edas kancing-kancing baju kampretna nu tiluanana oge basa tadi lalumpatan teh nepi ka brut-bret pararegat lalesot dina baju kampretna.
Dina wanci meletekna serangenge cai ibun ting garendang pating burilang dina tungtung daun jeung jujukutan. Manuk recet di sarada ting keleper tina dahan kai. Saeran bacetrot patembalan jeung baturna. Aya oge ti kukur meuni regreg dina rang-rang peuteuy muguran. Punten, dina rang-rang peuteuy anu muguran, kawas keur ngaricis jangjang. Nya dina wanci eta Jang Uar Cepardi katut Mang Oyo aranjog kaburuan imah ki lebe Ciseuti, lebe Durahman katelahna. Sampurasun, punten, walebe, araya kitu wa, punten, cek Jang Uar, pupuntenan di luar. Tapi nalika Jang Uar rek pupuntenan deui, no atuh, ari ujug-ujug, Allah, waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.